Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkan abdi, nama abdi adalah Darmawanti di kelas 11 ULW hiji. Dina video ieu abdi bade maca carita pondok anu judulna Si Eulis jeung Surat Cinta. Si Eulis jeung Surat Cinta. Di hiji lembur nu asri cayeuna herang jeung hawana seger, cicing seorang bojang nu kacida geusna ngaranna Eulis. Manehna anak bungsu ti tilu dulur. Hirup jeung indung bapa nu dari pirik sanaja hirup pasajan. Eulis teu salawasna nyumanget terbagija. Unggal isuk, Eulis sok ngalah sayuran ka kebon tukangan imah. Tuluy dijual ka pasar. Teu jauh ti imahna aya sakola SMP tempat budak-budak nu keur remaja diajar. Salah sahiji murid di dinya ngaranna Dodi. Budak laki-laki nu pandiam resep maca buku jeung tara aneh-aneh. Saban Eulis ngalewati hareupeun sakola. Dodi sok curi-curi pandang, tapi manehna langitan rawani pikeun ngadeketkeun Eulis. Dodi ngan bisa ngimpi jeung nyerat rasa dina kertas. Dini hiji penting, Dodi nyerat surat cinta. Surat eta dieusi ku puisi dina basa Sunda nu kacida endahna. Eulis ngojang gunung nu muru parasna. Duh, manehna manis siga bulan nempel di langit petang. Lamun anjeun ngidinan, abdi bade ngajaga anjeun, sanajangan ku panon henteu keuleungan. Esokna, Dodi nyelipkeun surat eta kana kantong plastik jeung disimpen dina karanjang si Eulis di pasar. Hatena deg-degan. Eulis reuas waktu manggis surat teh, mimiti penasaran, tuluy seuri saeutik, tuluy beuki penasaran. Manehna nyoba ngabayangkeun saha nu nyerat eta surat. Unggal dinten, surat anyar terus muncul. Eulis jadi nunggu-nunggu datang ke pasar, hentengan ngajual, tapi oge miharep surat cinta. Dugi ka hiji poe, Eulis mutuskeun ngajawab suratna. Dina sapotong kertas, manehna nyerat. Nu ngirim surat nu puisi, hati abdi kacida ka bagjana. Tapi abdi hoyong terang saha anjeun sestona upami anjeun jujur, papekan topi beureum isukan. Dina pasalangjana, Dodi datang ka pasar make topi beureum. Manehna ruas waktu ningali Eulis ngajuk-juk ka arah baris heuri. Anjeun nu ngirim surat teh cek Eulis. Dodi ngan bisa ngangguk, mukana beureum siga tomat asak. Ti harita manehna jadi babaturan, tina babaturan jadi milih pikanya. Surat cinta nu mimiti disimpen dina kantong plastik, kiwa jadi kenangan indah di jero hati duaan. Sakitu video ti abdi, hatur nuhun.